Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma kaya Ustad Suhendar masih dihanca panganter. Panganter ayeuna urang lajengkeun deui panganter ti tafsir juz amma ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an nu jadi tatapan hirup kaum muslimin kiwari can jadi dangdanan malah leuwih condong dikaramatkeun. Al-Qur'an dipusti-pusti di hade-hade macana malah diwaragadan ku nagara ti mimiti hamalan pilembureun nepi ka istana tapi can ngabukur dina catur can ngabukti dina ngaronjatkeun ajen diri. Di antara sababiahna mungkin kawatesna tafsir Al-Qur'an anu ditulis ku basa anu bisa langsung kaharti utamana ku kaum muslimin anu aya di pilembureun. Ngulik eusining Al-Qur'an jeung ngaguar maknana nepi ka betah ngamalkeunana lir ibarat urang ngali sumur. Beuki mindeng sumur di jeroan maka bakal leuwih loba cai hikmah anu ditimpa dina jero sumur Al-Qur'an. Lamun ngali sumur ngan ukur make linggis jeung balincong bakal kawates cai anu kaluar, tapi lamun ngali make ilmu jeung teknologi bakal nembus ratusan meter ka jero sarta cai bakal ngaburial sorangan. Ngala eusining Al-Qur'an make pirang-pirang pendekatan ilmu pangawruh bakal leuwih euyeup cai hikmah anu kabolekerkeun sarta bakal kedal ucap saperti anu pernah dikedalkeun ku malaikat, subhanaka lil ilma illa ma alamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Gusti, abdi sadaya rumaos tuna ilmu kajaba anu parantos diulangkeun ku Gusti ka abdi sarta meunang Gusti nu maha uning ngatur maha wicaksana. Bisi tanaga kaburu mopo simkuring ngawates diri kajian teh dipusurkeun kana Al-Qur'an juz amma jeung Al-Fatihah lantaran surat-surat anu aya dina juz ka-30 ilaharna dipake babacaan salat. Lamun bacaan salatna kaharti nepi ka mujid kana ati mudah-mudahan fungsi Al-Qur'an sabagai hudan alias pituduh lain pituduh bisa kahontal basa anu digunakeun haja ku bahasa Sunda sangkan gampang kahartina ku urang pilembureun bari ngamumule budaya jeung basa Sunda nu kiwari meh-mehan tumpur padahal Kanjeng Nabi mah ti mimiti umur 3 tahun nepi ka 6 tahun ku Abdul Muthalib ngahaja diwanohkeun kana basa jeung budaya Quraisy dipasantrenkeun ka kabilah Banu Sa'ad diaping ku Halimah binti Zuhaib pikeun diajar basa Arab anu bener lantaran di Mekah basa Arab geus pacampur jeung dialek sejen. Cek basa gaya mah memahami Al-Qur'an dengan kearifan budaya lokal lantaran antara bahasa Arab jeung bahasa Sunda aya kasaluyuan dina sisi rasa. Di ngaranan tafsir Ar-Razi minangka tabaruk ngalap barokah ka ulama anu masagi dina ilmu pangawruh ti mimiti ilmu tafsir, kedokteran, fisika, sastra, sejarah jeung ilmu hukum. Anu mibanda ngaran kumplitna Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Taimi Al-Bakri Al-Taberistani Fakhruddin Ar-Razi anu lahir di kota Roji Persi Iran kiwari sarta anjeunna maot nalika keur ngajarkeun ilmu di kota Herat Afghanistan. Simkuring ngaturkeun sewu nuhun ka Profesor Dr. Jawad Dahlan, Profesor Abdurrahman guru besar ilmu hadis jeung anggota tim tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia anu geus rumojong jeung ngaping ngaraksakeun ieu tulisan anu kiwari jadi pupuhu
akhir panuhun koreksi saranti ikhwatu iman kacinta Al-Quran tekinten diajegna saat sanaos ikhtiar maparantos maksimal daru masa lain ahli bahasa Sunda tapi ngan bisa nyarita jeung nulis saguluyurna. Hatur nuhun mugia ieu tafsir Ar-Razi bisa manfaat kanggo urang sadaya. Qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.